Hate urang dadas jeung kandas sanggeus katengar cadas. Pikiran urang jadi kacau sanggeus apal maneh narima lamaran di siluman tutup keler. Perjalanan cinta urang emang sulit, minang mencintai tapi tak pernah dicintai. Ngajalani cinta memang tak samboda mencintai. Kuduna di malam tahun baru ieu orang menang kasuka, tapi malah sebalikna orang ngadadak muriang jeung murung jiga jelema ku tetelo. Waktu babaturan orang ngabakar ayam jeung lauk, urang mah teu ngabakar nanaon, tapi hate urang geus kabakar jeung tutung ti heula. Waktu pas jam 00 tanggal 1 bulan 1 kembang api cing barasat jeung cing beleduk jiga anu mupuas ka diri urang. Lamun maneh hayang boga pasangan anu boga satria, hampura urang mau keur boga satia. Tahun geus baru, tapi hate urang masih angger keukeuh hayang ka maneh. Sok padahal harapan geus rungkat jiga tangkal jauh anu kabawa longsor. Cinta saukur cinta, kahayang saukur kahayang. Geus cukup samet dieu urang menang ka nyeri. Lamun maneh arek init juk init bawas sakabeh ka nyeri, tong ninggalkeun rasa rindu jeung kenangan anu pahit. Memang dina cinta bakal aya anu ninggalkeun jeung anu ditinggalkeun. Bener kieu ning rasana dipaehan tanpa getihan teh peurih. Atur nuhun geus hadir di hirup urang jeung ngajarkeun kumaha nahan rasana nyeri. Atur nuhun pangalaman di tahun 2020.